urang teh kuari ieu nyaritakeun Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahul aziz, seorang kutubul aulia nu tadi dicaritakeun manakibna Kiai Turmudi. Rada aya kakurangan teh geus ti kula nambahan bukuna panjang satungtung deuleu babe anu milu haul, anu apal kangarana, anu pernah nganasap ka anjeunna ditulis bae wah ditulis sebagai muridna ku Tuan Syekh, tulis kabeh. Malaikat protes, malaikat protes. Dina Bahjatul Asri caritakeun junjunan alam Kangjeng Nabi, urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nyaritakeun ummati 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 kuring ge sarua kos Kangjeng Nabi muridi muridi muridi. Sanggeusna maot Kangjeng selalu ingat ka umat, sanggeusna maot kaulah ulah selalu ingat ka murid kaulah. Pamenta abdi mah Gusti geus bae hayang disalametkeun seluruh murid kaulah sakitu bae abdi.